sini nih era mulainya di perong bisa laki naon maneh teh Hasan ngaranna Jaki tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut ih lain sih sebenarnya aing teh geus 30 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira nang maneh daek sih baruk Hasan aya kahayangnya heeh sugan teh aing wae nu kitu sarwana lain sarwana urang ada geus coba dua poe mata laja hidung we kok dikepak alur ada badan luntur luntur rupanya maralus itu nu balik di Arab belakang eta Abah Suminta kumaha parantos sepuh pidato cangker kene oh capek tangkeun karunya mah itu Abah Dalang Sunarto kumaha mun geus taweho da dalang gitu dalang kapungkur pajak payung ingat ka aki-aki gitu nya ingat kumari akan boga pamajikan sini nih imah nengang jauh ke tetangga hujan ngerincik ditepas seduaan sini nih jeung si Aki sini nih nyepah si Aki kelempung udun kolobot digigireun ucing budug nih hujan ngerincik anak jararau nu di Jakarta nu di Sumatera nu di Surabaya nu di akhirat anu maut eta si Aki merong ka sini nih jeung hujan ngaririnci ai merong kana susuna sangkilang susuna geus siga giribig butut teh gini ada geus kolot geus kolot kumelis sini nih era mulainya di perong bisa laki naon maneh teh Hasan ngaranna Jaki tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut ih lain sih sebenarnya aing teh geus 30 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira nang maneh daek sih baruk Hasan aya kahayangnya heeh sugan teh aing wae nu kitu sarwana lain sarwana urang ada geus coba mereka hayu atuh aduh atoh si Aki digitukeun teh jauh dirig-dig we sini nih dibawa asa menang jalan ka kamar der we gatrik eta sini nih itu kan ngejerit atuh ngajerit kumaha lah si Hasan naon ieu teh kawas gadis yang ngejerit lain aing mah kaget naon eta bobogaan siapa jadi gede gitu lain gede goblok nilep geuning teh aduh geus kolot besok aing nilep jadi tilu atuh ku gue ngagunuk alah ari kahayang gede nyaah meureun eta sini nih ka si Aki isuk-isuk ngalah akar euri
akar jambe wah digodong tah inumanku sia kayaknya aya kene kahayang mahasan minuman eta we si Aki tah Oh, saminggu dijabah iya bahkan kumaha teh. beureung ngored manehna meureun dorana ka gedug-gedug ka si eta jo pudeg-deg teh dulu nepi ka ngabeling atuh wah cul teko cul pacul lumpat ka imah sih jadi ayeuna mah sia wah atoh joder dulu oh gatrik deui Poli deui. ayo basa eta mah si Nini panu ngajerit Ayeuna. ayeuna dibalik jadi si Aki nu ngoceak Kumaha seakna? alah sia isi make irek sia teh hese dulu lain hese goblok sia teu apik naon eta samping milu ka jero rusuh Tara-tarapti atuh. jadi tanah geus yo kelepak ku si Aki Naon? Naon tah? Bolah. utah Muntah-muntah. bawa ke dokter teh oh Naon tah? iya nginum susu kadaluarsa udah susu sini ini dikenyot bayar ke 30 tahun Menggeus mengandung bakteri. susu kadaluarsa Mengandung bakteri geus Alah. tahun. aduh nggak sih kemana karepe ngomong Bae resep kan. Kan balik jalan atuh akang. hah Balik jalan teh. tong kemalinaan anak Kayak gitu deui we eta. Ada. Pengalaman teh pasare ka Sumatera weh yang seuri teh. Nah kayak seri akang. Naon? Oh, pasare ka Lampung nih ngarita. Benar masa kamar ini Dek Muara Nim teh geuning ti ti Tanjung Priuk. lain Tanjung Priok di Merak. Ti Merak. Di Merak. Ti Merak dek ngajugjug ke Bangkauhuni. Mentas laut. Ai di tengah kapal meureun muatan teh kala luar. Nempo pemandangan ingin ngajajar ingin ngedek. Nempo keindahan laut. Katebak ku angin laut. No ada do jerit awewe Amuing. tulung Dulu. si horeng eta awewe teh rag-rag kantongna mangkani dina kantongna teh duit 5 juta Amuing. surat-surat penting Can mas. emas 200 gram Allah. tulung itu kantong kuring rag-rag kacai sok cenah artosna memangga 5 juta mah eta we barang-barang pentingna surat ajrag-ajragan saha nu rek nulungan da sok ka laut Sesorong modan. sarua we jeung sasara kojor no eta mah aya lalaki kolot Maka gajlong kejebur ulu asap. aki-aki keceprek eta kantongna kebeneran karawea atuh pagawe kapal teh ngalungkeun tambang Allah. Terus. pesat kejebur kabeneran kudu salamet Abok. tambang teh karawea ku si Aki atuh salamet kaluhur tegor we surak jelema Boh kaget. eta mah si Aki menang pujian angkat jempol hidup Aki hidup Aki boga duit 5 juta Milik. apa urang mah atohnya lamun dipuji Nyanya. ieu mah kalah ambek Aki-aki teh Amak kumaha. abus ka jero kapal nyokot bedog Oh. diulang-ulang kieu goblok
sana sih ya artos aki kelanan soal duit kelanan aing teu ngeunah naon saha nu nyuntrungkeun aing tadi si orek soak meureun aya nu nyuntrungkeun paingan teu bunga oh eta aing seuri 3 jam teu anggeus-anggeus nepi ka dibawa ke rumah sakit aing akibat seri nah gitu euy lah bibirna renyah menurut 3 jam rupa-rupa pengalamannya Kang alah nuhun neng nunung bangbung hideungna katambi nepi ka kagungan gelar paneng nunung mah bangbung hideung si bangbung hideung teh ieu nya baheula mah kitu si nen teh naon baheula ka si ibi baheula boga salakina teh ka urang dieu ka almarhum Ono Kang Ono ngaranna si Jangkrik Mas si Jangkrik boga lanian boga lanian si Jangkrik aya si Kerak si Heulang si Toed si Manyar si Layung si Nen teh si Geureuleng si Cangkurileung Gagak Meri rupa-rupa si Kuyup si Cineur si Walet tak iya si Bangbung Hideung aya si Balon naon mah ke si Balon dilani si Balon mah sejarahna teh dalang teh baheula teh rek ngawayang totoronan ai sinen ngan hiji-hiji na eta gering pluk batu ngucur irungna teh wayahna nyai cenah gering-gering oge ini teh sinen sakeun we ini teh caritana sinen teh bari ingsir-ingsirkan atuh dina panggung teh karunya syarikaya kemang laja kemang konteng di astana bari nyingsir syarikaya kan syarikaya di astana can aya tisu ari teh mah atuh lahunan tukang rebab teh pinuh kuleho lain kopieun kala kuleho palebah gandrung nya ngajerit teh sinen gandrung pelenung tina irungna teh leho bletok tah tidinya dilani we si Balon bener paingan atuh Ridho disebut si Balon teh Ridho dah si Lalur aya si Nen si Lalur boga riwayat nih aya ngawayang itu di Salem jauh Lempang iya ka Cibureum aya ngawayang baheula mah geuningan jam 6 ka Karangeusan gamelan digotong Lempang si Nen teh jeung tunuh jeung naon jeung kapanasan aya di tengah jalan teh kebon bonteng aya saung bus ya si Nen teh gek diuk blak kenang karak da tunuh murenya bakat ku tunuh makanya gede angin rokna teh kasingkapkeun ku angin ari bereng teh teh lalur dina salana jerona nepi ka numpuk teh eta lalur ngararomong ka dieu euy aya poe tarasi aya milik tadi dinya dilani we si lalur di dia mah deket ke tarasi alah aya anu kitu si Nen aya deui si Laja kumaha si Laja si Nen
kumariwayat Aing ngawayang Sinen teh harita teh hujan ngadirincik jangan teureun-eureun di jam 7 sore nepi ka subuh hujan teh nu leutik teh geuning tapi ngaririncik lila nu kitu mah lila da ngaririncik nu lalajo eueuh aya anjingnya ragek perbu tulang nya teh ansip dibuligir Ai Sinen tengah peuting hayang kiih meureun beser tuh nama anteur meureun ku catrik kapipir nu boga hajat da eueuh nu lalajo da sina nasi ciner singkapkeun samping calana jero diporosotkeun joget teu kuat pikiheun meni beres lempeng pisan kana boros laja ini beres geus beak cikiih teh kikituan kaya sina teh alah geus teh nuhun ja alah ampun Gusti